Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kalian sehat selalu ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda kali ini kita akan membahas mengenai kaulinan ya. Masih ingat kan kaulinan itu apa? Kaulinan itu permainan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya Allah memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai maca carita ya, maca carita tentang kaulinan. Coba sekarang buka buku kalian halaman 17 ya. Kita baca sama-sama. Kalian juga harus dengarkan ya bagaimana cara membacanya ya. Kalau ada titik, kalian harus berhenti terlebih dahulu ya, tidak boleh langsung melanjutkan membacanya ya, jangan ditabrak gitu ya. Kita baca sama-sama ya, judulnya itu tentang oray-orayan. Neni jeung babaturana arulin di buruan imah. Urang oray-orayan yuk, ceuk Neni ka babaturanana nu harita keur ngariung tujuhan. Sok hompimpah heula, nu meunang pangheulana jadi huluna nya, ceuk Neni. Barudak tuluy hompimpah, nu meunang pangheulana jadi panghareupna. Tuluy saurang-saurang nguntuy ka tukang bari nyekel tak-tak babaturan hareupeunana. Nu lesot cekelanana kudu kaluar tina antayan. Sanggeus kabeh aya dina barisan, nu jadi hulu leumpang lalaunan dituturkeun ku nu sejenna babarengan bari ngawih. Nah, ngawih itu bernyanyi ya. Dengarkan nih, ibu guru akan nyanyi ya tentang oray-orayan. Oray-orayan luar leor mapai kebon, entong ka kebon loba barudak keur ngangon. Oray-orayan luar leor ka sawah, entong ka sawah parena keur sedeung bekah. Mending ka leuwi di leuwi loba nu mandi, saha nu mandi anu mandi nu pandeuri. Nah, itu lagunya ya, lagu untuk bermain oray-orayan. Nah, kalian boleh dibaca biasa saja, mau dilagukan juga boleh ya. Nah, kemudian nih, Neni jeung babaturana tuluy maju bari pungkal tengkol ka kenca ka katuhu bari teu eureun ngawi. Kaulinan barudak teh katempona siga oray keur luar leor. Nah, itu anak-anak. Jadi, untuk tugas hari ini kalian hanya membaca saja ya. Membaca cerita oray-orayan yang ada di halaman 17 dan 18 ya. Nah, boleh dikirim lewat pesan suara ataupun lewat video ya. Selamat belajar. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.